warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daraman sadayana? Alhamdulillah, kurang tiasa katakan deui dina pembelajaran dinten ayeuna Ibu baris ngabahas ngeunaan resensi anu tos dimingguan kamari sababaraha kelompok tos majen ka payun. Tah ayeuna kantun kelompok sabarahan ka payun? 2. Kelompok 2. Saha anu dinaraskeun? Oh ya, Sipa mangga ka payun sareng Simbul Ismailna sok ka payun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandegna simkuring sareng Siti Mutmainah di dieu bade nerangkeun perkawis contoh resensi novel. Di dieu simkuring bade nerangkeun resensi novel anu judulna teh Laleur Bodas. Tah novel Laleur Bodas teh dikarang ku Samsu. Terus dimendalkeun ku PT Kiblat Buku Utama. Terus novel anu kusim kuring di resensi eta novel Citakan Kalima tina PT Kiblat Buku Utama tahun 2002. Novel ieu dimendalkeun dina tahun 1888 anu kandelna aya 188 kaca. Terus kesina kirang langkungna sapertos dieu. Basri teh nuju hahadean sarwili, anjeunna nuju nariis di haur bumi. Terus si Basri sareng si Lili eta teh merego si Didi nuju nyin lampah teu uni sareng Sumarni. Terus Didi teh ngunek-ngunek hoyong nyelahakeun si Basri ku sababaraha pacara. Salajengna Basri teh diganggu ku rupa-rupa saperti intina mah si Didi teh dendam itu ka Basri yang bahwa manehna teh tos merego ajeuna nuju migawe lampah teu uni jeung si Sumarni. Tapi secara gitu si Basri teh sok minuman nampi surat anu inisialna teh ti Laleur Bodas. Tah saha ari Laleur Bodas teh? Dina carita ieu teh pangarana teh bisaan kitu nyamunikeun saha ari Laleur Bodas teh. Caritana oge basajan henteu pabelit ilaharna carita misteri. Tapi henteu oge ngudangkeun ka panasaran pikeun anu macana. Pangarana oge sapertos anu kusim kurintos dicarioskeun tadi, tapi bisaan yang memikeun saha anu jadi tokoh Laleur Bodas di novel. Salajengna nyaeta tokoh sareng panokohan. Kahiji tokoh nyata Basri. Basri merupakan tokoh utama dina novel Laleur Bodas. Watakna sabar, taliti, wanian, sareng nyaah pisan kanu jadi kabogohna nyaeta si Lili. Salajengna nyaeta Lili. Lili nyaeta istri anu dikacinta ka Basri. Watakna oge sabar pisan kasih Basri teh. Salajengna nyaeta aya Gani. Gani teh merupakeun anak buah Sugita. Nyata anu jadi tokoh Laleur Bodas teh atawa sok ngirimkeun surat kasih Basri teh. Salajengna aya Gapur. Gapur teh anak buah Sugita oge sami, tapi si Gapur mah nganggeunduhan watak jahat. Manehna nurut ka Sugita salaku bosna. Salajengna eta Sugita tokoh jahat anu terkenal oge goreng. Salajengna aya unsur carita. Kahiji alur. Alurna nyata kahiji aya pengenalan konflik awalna heula nyaritakeun nya awal mula si Didi teh boh dendam ka si Basri kumaha. Salajengna aya klimaks, terus terakhir aya penutup carita. Terus kedua tina unsur carita nyata tema. Temana nyata carita detektif atau napi carita misteri. Katiluna keterangan dina novel ieu nyata keterangan tempat di mana tempatna aya di Kuningan. Salajengna nyata kaunggulan sareng kalemahan dina novel Laleur Bodas. Kaunggulanna nya kahiji bahasa novelna merenah, maksudna teh gampang dipikahati. Terus salajengna nyata caritana matak penasaran jeung pinunjul. Katiluna caritana pakait rapi, henteu caritana pakait rapi, terus hese ditebak. Maksudna teh hese ditebak saha anu jadi tokoh Laleur Bodas di carita eta teh. Terus kaopatna pangarana teh pinter nyamunikeun saha anu janten tokoh Laleur Bodas dina novel ieu.
Sareng anu kalima nyata carita cintana rame. Tekawas carita bobogohan budak orang biasa. Terus salajengna nyata kelemahan. Kelemahan dina novel alur bodas ieu kahijina nyata alur caritana tepati cocok dengan budak ora sabab nyaritakeun salah sahiji keluarga. Terus anu kadua nyata kalobaan dibeberkeun tentang identitas lawan bodas. Pangitan sakitu anu kusim kuning tiasa dijelaskeun tina resensi novel. Salajengna bilih pada aya nu naros mangga. Tiasa di damel resensi teh. Anu tiasa di resensi teh nyaeta hiji karya atau hiji buku. Seperti seperti iya kan iya merupakan hiji karya tina cerita lalu bodas. Tentang materi anu perlu dianalisis dina resensi aya nama Nu kahijina aya landasan filosofi panulis anu asli, nu kadua teh aya kekuatan sareng kahengkeran hiji karya, nu katilu aya substansi karya bagian per bagian, bab per bab. Terus nu terakhir aya tentang fisik hiji karya. Manawi atos manawi aya badai naroskeun deui. Jasa itu anu tiasa kusim kuring sanes Siti Mutmainah didugikeun kawis resensi novel atau nu tidak personal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi para ikut penjelasan di kelompok 2. Ayeuna urang rangkum ibu hoyong terang pamahaman indah ngeunaan resensi. Jantan dina resensi anu wajib ku urang dicantumkeun teh naon wae? Kahiji. Resensi itu dia fungsinya pikeun meunteun hiji karya ngajenan ya karena kaunggulan sareng kalemahan. Ambil resensi teh dengan seukur hukum bade karya sastra, fiksi atau non fiksi. Biasa mangga saya di buku biasa resensi drama, film, nah itu biasa resensi. Wilujeng katakan deui dina pertemuan minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.